Kemana aku? Jadi Erik ke sana. Ada rumah itu. Nah, masuk deh anyuk main teh. Enak apa? Anyuk seberapa bulan tuh gaya. Tenaga deh anyuk kata. Seberapa bulan? Sugan teh kan matang butuh budak, kantong, sepatu. Lah emang baju budak, asuker budak, kakak tenaga yang keur urang. Ieu ge abi menang deui teh kana seragam SMP we dan teh asup SMP. Sepatuna itu. Duit budak. Emang abi ge ngadahar kitu nya kan abi mah lobana ke budak gitu. Kejajahannya. Itu ramanang si Wican. Bisa berapa bulan? Besar nya. Ya abdi mana tuh? Nanya tuh. Ada usaha. Bayar duit now. Alhamdulillah. Ribet itu boga budak mah. Tenang ka abdi mah. Jadi kan semayan ke sekolah. Karunya. Usaha jadi dia. Usaha. Apa nak palu? Enggak mau enaknya. Enak. Kayak anak deui ke urang. Anak deui. Anak tenang. Cuman deui. MBG teman yang kesana ya? Iya, mana yang kesana ya? Bisa dibakal kayak mana yang kena duit nah. Jadi pada aku sanggup gitu. Tewan menang bantuan 800.000 tuh. Menang? Menang main. Menang. Menang nyipit menang deh. Tuh ikut. Oh nyipit tuh. Ada yang. Baik marada nang. Ini menang deh. Yang menang kena gitu. Sekarang tuh gitu. Ya. Tetapi lah belas kita. Sabara guriran eta teh? Mana? Marenang kami 2 kali dah nya 2 gurirannya ngan di celaknya. Oh 3 tahap. Abdi tahap kahiji. Tahap kedua kami teh geruk Cade. Suganya ipit tahap kaopat eta. Nabi budak anu can di dieu teh. PKH, PIP. Oh, ke PIP. Indonesia Pintar. Abdi teh tarik menang 2 kali udah. Anu mana SMP nu SD. SD anu SMP mana? Hah? Nah SMP mana? Bisa ke SD na? SD. Abi mah menang nu kitu. Batunya dipakai pria-pria gitu. Orang ke budak lah budak kan. Budak kan matang butuh budak, kantong, sepatu. Lah emang baju budak, asuker budak, kakak tenaga yang keur urang. Ieu ge abi menang deui teh kana seragam SMP we dan teh asup SMP. Sepatuna itu. Duit budak. Emang abi ge ngadahar kitu nya kan abi mah lobana ke budak gitu. Kan ai batuna, Batur budak. Betul pakai ngabasonya. Itu abi mah.
Nyipit menang tuh. Itu. Ente kan budak anu SMP kamar ke SD menang teh. Oh, gitu. Seru aja ngalir. Nyipit teh menang eta we, naon beas. Nu 10 kilo. Abi jeda teh nyangka teh dah. Abi kan di sana bapak ieu nya wira swasta. Entak pantes anu teh menang di kita. Orang wira swasta mah menang gitu. Kan kasih pagawe kan wira swasta mah. Baheula eta teh kebujangan. Pagawe pabrik da mah. Dirobah deui ribet. Buruh naon teh hariannya. Berubahna buruh harian. Buruh harian lepas. Abi ge dirubah buruh harian lepas anggar teh menang. Kudu tapi can menang bantuan mah rubah sana ka tokoragana buruh harian lepas anggar. Abi basarana sudah menang bantu. Sarana seberapa tahun? Bisa ke janda. Paruman apa aja tadi paruman sing telepon paruman apa ya Pak Isa baterana casura aja casura ini mah udah kenal tidak casuranya harusnya casura dicas di antar tuh terdek nyambut ya iya wis tinggal karena meloba teuing masuk ke lieur nyabutan anak iya mah nanti loba teuing beneng ngabutan cabutan huis beneng jangkung itu pencabutan huis cabutan huis anu karek barijel atuh baru batin Kami teh teh saya huis atuh teh nang sekolot atuh teh sa teh ieu na teh cenah wis nang saya teh mah ya seberapa tahun udah tapi lu jalan 4 opat 2020 genap 2002 genep ya ayeuna kan oh Abi kelahiran 82 itu jarak pandai beda kita salaki 88 seberapa 88 78 merenang 88 kan kalau ngora itu ayeuna oh seganti itu mah Iip jauh atuh tahun 88 mah Mang Iip berarti ngarasaan teh Mang Iip kena salah gitu nah cing Mang Iip 88 berarti ayeuna teh meureun 57 ini sekolahnya Mang Iip salah mana 57 kan grup 8 dari abi teh berarti 13 Tina huis katingalina bodas Mang Iip ya bisa loba geus mah beunang boga budak Mang Iip berarti nu ieu nanya lain orang entak inget ka abi bahwa abi apa muda ada keukeung yang balik deui atuh kumaha udah geus lagi besok aja nu biayaan cenah eta budak ieu mah lanjut tapi kamare ngarang ka budak teh
Mengenainya teh sangkanya Abi tidak susah na baheula untuk halaman teu bisa. Itu calengka abi pang. Ayeuna ge teh mah sakumaha ieu tara apa? terapan ku Nya abi teu boga duit kumaha abi mah. Terus jadi pikiran kalau teh. Abi mah ieu mah bajang almarhum si bapa lagi mah. palan yang buka gaji sih keningan Abi jalan-jalan ulang minggu terus kana bulan. salah Abi jalan-jalan terus gajian teh. Aja ke Garut. si Belanja bapak parabel. Nyemah weh. Ipa. Kita kada ku ayam kue. Ipa mah cenah itu. Diberen bage. Snack. Oh eta diberen eta. jika budak Tuh abi Kak Ipa aja. na SD mama cenah snackna teh aya anu nyana abi cenah teh na meja bae hayangan meureunna mantap ke cing tontor we dor simpen kana kantong Kayak gitunya budak ke karunya awal. abi heula abi simpen cenah dina eta jadi kana kantong Sarua mana nanti dibere. anu nyana bae harangan sing kurang bani beres itu kurang ceng Budak abi basa kamari pare. Cenah bege tilu dintenan cenah. Batur mah 2 ewa 3. Budak abi mana hiji? anu SMP Iya, kita ngomongin ngan sekali-kali na jempol budaknya. nya ngan sekali-kali nanya Itu mah SD 2 kali kan pada teh. Dibere teh. Canggih. kuis keur marejana Dengan akhir. heeh Ketombe aya teh. tapi teh bersih kuis kamari sate sadia sering mucang nepikeun ka bersih teh udah teu pancabutankeun teh bari saon cenah teh Paranyang. iya paranya korek jadi nah teh kan korek jadi akhir pisan Dih, lincahnya di sama. Si anggiran pan ieu. Tinas ngagajrang, di tinas ngagajrang ya Allah. Siap-siap di tinas ngagajrang deui. Kamari teh ku Ita teh siaran teh. Ngarep-ngarep wae ceuk teh. Kita sa. Ita ada yang di Ciamis. Oh, aya kan ya, ayeuna aya. Kamari di dia hampir 3 minggu. Saya libur sekolah, we kamari balik ke Sabtu. Digunukan maneh nama di dia. Pisaan maneh eta kumaha cenah teh jadi cabut. Cabut ja pakai gunukeun nu kieu teh lah. Ngantri kana kepala mah. Telepon bapaknya ya video call istirahat kan gak Da manaon deui teh na? kena bangunan kena naon ada itu bangun kena sound system Yang penting halal. nyarpis Masak servis naon? bahasa salon ampli kalau itu kalau dia Kira-kira bisa geuningan. lumayan itu.
Jarag-jag geus dianggil Melisa teh. Nya, dolingan Heeh. Seger beras di mandian. karerang dekat tingali. Heeh. Ari sandi angin mah leumpeuh. Tuh sekarang itu ya. Tadi Jawa jualan anak sok ngampar sok ngeliling si bapak Ke pasar. ngisi balenya teh sombong teh teh sombong balenya teh kan kopi aja mah teh sombong salaki mun ngirim suka sombong kan ngirimkeun barang teh sombong. Barang teh im. Oh, modal. Oh, sebentar barang teh. Itu Adi. Tahun kali kembali. Anu ade teh ya. Aduh, ada. Oh, aduh. Ya ada mana ke orang Semuncang ya? Orang Santa. Gusti Allah. Ada istilah orang mana tuh boleh? Jadi. Kita lincahnya sok jualan sih. Baik kan. Yang kacang deh. Nah hanya. Terus apa tuh mana nasi sana nasi rata? Truk sana. Masuk ke desa dana.
mau Tunggu sore. Main. Udah pilih kemana mau ke Balong? kan itu kemana tuh Jadi itu salah. ada rumah itu Nah, masuk deh anyuk mana teh? enak apa Hmm? anu seberapa bulan tuh dibayar Tenaga deh anyuk kata. seberapa bulan Sugan teh langsung cung cereng abi mah. iya manu iya mah beda ini anyar Tenaga dihulakeun capek. daringnya eta ini budak kelas seberapa camping budak camping Besok iya budak abdi daring belajar di rumah anu SMP eta camping mah sarua. teh ada iya budak ipit emang ini ada kelas masa budak abdi mah dede tuh di Parabon Jauh Parabon Harewang. bari 3 poe 15 poe cenah. Biasa abi teu diizin ka kita. Dari sekolah mah cenah camping mah dari sekolah mah. mah hari wangteuing sekolah Awewe mah teu da jeung teu penting teh nya penting mana kan sehari. Sapenting mama. Laki mah teu moal harewang teuing. Nyari sirat sebelah. Nanti kamu udah ketahuan husan kelas gede aja nih gitu. Kelas sebelah udah ketahuan gede. kelas 2 Kelas 2 ini.